Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqala Malik bin Dinar, ihlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibru bitawadu wal khirsu bil qanaah wal hasadu bin nasihat. Seorang ulama besar, ulama tasawuf, Syekh Malik bin Dinar pernah ngadawuh, ihlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Supaya anjeun kaasup golongan jalma-jalma mukmin, jalma iman, jauhan tilu rupa ku tilu rupa. Jauhan tilu sikap ku tilu sikap. Jauhan tilu kalakuan ku tilu kalakuan. Mana anu tilu? Al-kibru bitawadu, kahiji jauhan sifat takabur ku tawadu. Ai takabur teh sifatna Allah, lain sifat urang. Allah maha luhur, maha takabur. Ai urang mah teu pantes bangsa urang takabur. Takabur sifat Allah, mata lamun urang boga sifat takabur eta geus ngagasap sifat Allah eta. Takabur sombong ku luhur. Allah mah pantes maha luhur, urang mah kumu luhur, sosokan luhur. Peda urang asa pangbogana ningali batur merasa rendah, merendahkan orang lain. Sombong teh. Tina sifat sombong tiasa mengular, tiasa bercabang-cabang. Kalituna kana sifat ria, tidak sombong. Da pangrasa aing teh getol berjamaahna, getol ngajina, sombong ka batur tar berjamaah tara ngaji. Lamun sakadar ayeuna motivasi mah teu masalah. Ka jelema nu tara berjamaah, ngajak berjamaah yuk. Weuing mosot jeung batur berjamaah, maka jam 3:30 ke masjid karumpul, wiridan berjamaah ke zikir, ke ngaji waqiahan, ke ngupikeun kuliah subuh, resepeup. Tah kitu mah lain sombong, ngajak ka motivasi ka batur. Tapi lamun aya perasaan asa urang leuwih ti batur, usaha urang getol ibadah, bajeun di beja-beja. Alhamdulillah kok ayeuna program berjamaah subuh udang jam 3 naik tahajud di imah, maca kahfi, maca yasin di imah. Bebeja ka batur kitu aya perasaan dina hate asa aing teh paleuwih ti batur, sombong ngaranna eta. Nya tina sifat sombong mengular bisa timbul sifat ria. Timbul hayang kapuji. Bahkan bisa-bisa taman ku bohong. Kusab sombong teh aya bohong, leumpangna dikumaha-kumakeun, dieu ke bunga hiji. Perasaan aya hadina hate secuil perasaan leuwih ti batur. Itu takabur ngaranna. Ya. Memang aya kadang sombong diperbolehkan. Tapi dalam beberapa kasus konsepnya salah sehari-hari. Eta mah ketika urang ayeuna berdebat contoh jeung orang-orang anu di luar kita supaya meninggikan derajat anutan urang. Contoh urang berdebat jeung orang non muslim karena ingin meninggikan agama urang, meunang dia sombong. Apa yang model kitu lah. Ya. Nomor kedua, wal hirsu bitawadu, sifat kadedemes jauhan ku sifat qanaah. Kadedemes teh tamak rakus dudunyaeun. Gati qanaah setiap pertemuan sering dibahas qanaah ngalap cukup pun aya. Ya. Ulah hayang anu dipilih ku batur. Teu qanaah ngaranna kitu nya. Ngalap cukup pun aya. Aya ieu geus ieu urang mah gitulah. Amun batur tuang jeung nog wae misalkan mah urang mah aya daging jeung daging. Jadi ngalap cukup pun aya kitu nya. Aya wae urang mah geus. Ulah kademes hayang anu aya di batur. Nomor katilu wal hasadu bin nasihah, jauhan sifat hasud, jauhan sifat iri dengki ku nasihat. Nya ari iri dengki teh kabagi dua, aya hasud aya gibtoh. Ari gibtoh mah sirik ka batur hayang boga anu naon dipimili ku batur. Gibtoh. Ari hasud mah keur masih hayang boga aya kertek hayang ngalengitkeun imah tu batur.
Contohnya batur teh boga motor butuh hate ge hayang iri gitu ngaranna. Tapi lamun hate hayang ting tabrakan motorna, hayang ting rusak hayang maling motorna, hasud eta ngaranna. Gitu nya. Hayang nyilakakeun batur, hasud. Tah, jauhan sifat hasud ku nasihat. Loba ngupingkeun nasihat. Loba ruang liung jeung para ulama, loba ruang liung jeung batur ngaderes ngaji silaturahmi, insyaallah bakal ngajauhan sifat hasud. Hate teh bakal dipupuk terus. Ya, bakal di ceboran terus ku cahaya-cahaya iman. Laik berjamaah, laik ngaji Al-Qur'an tadarus teh ngupingkeun untian-untian kalimat-kalimat hikmah. Eta hati orang bakal diceboran terus cahaya-cahaya hikmah. Jadi sifat-sifat goreng tadi bakal terkikis saltik demi saltik aya. Sama naon kasaul ulama keneh la yajtamiu fi jawfil abdi al iman wal hasad. Moal pernah ngahiji dina hiji awak iman jeung hasud. Lamun ningan keur hasud hate hayang nyilakakeun batur berarti iman urang keudeuh. Jadi nya. Abi iman mah kadang kurang kadang langkung al imanu ya jidu yang kusu. Iman mah kadang nambahan kadang ngurangan kadang leungit pisan. Aya hadidah katerangan sanes nyebatkeun la yasriku asarik hina yasrik fahuwa mu'minun. Moal maling lamun dina hate iman. La yazni azani hina yazni fahuwa mu'minun. Moal jinah lamun dina hate aya iman. Antara jinah jeung iman moal ngahiji. Maling jeung iman moal ngahiji. Cetina ge aya istamiu fi jawbil abdin al imanu wal hasad. Moal ngahiji dina hiji awak antara iman jeung hasud. Lamun ke iman moal mungkin hate hasud. Tapi lamun hasud hayang nyilakakeun batur, syirik ka batur berarti dina hate teu aya iman. Tah ku jauhan hasud teh ku nasihat, jauhan ku tadi sebutkeun kuda silaturahmi, ruang liung, salat berjamaah, wiridan, zikir, ngaos Quran, ngupikeun kalimat-kalimat hikmah, untian-untian hikmah, kuliah subuh jeung sagala macamna, insyaallah hati urang sakedik demi sakedik dibersihan tina sifat-sifat goreng, takabur, hirsu ka demes jeung sifat hasud mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.